ngawaler salam mugia paranjang Yuswa harageng milik digampangkeun usahana digampangkeun ibadahna cing babari maot amin ya Allah ya Rabbah mending hese paeh mending babari maot A'udzubillah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa al-hadis. Bapak Camat anu kusin kuring dipihormat, Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek, sesepuh ulama tingkat kecamatan, sesepuh ulama tingkat desa, ibu kepala desa, miwas setapna, Bapak RW, Bapak RT, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kiai, santri, ajengan, ustad, ustadah, hormatan simkuring. Dina danget ieu simkuring kapetok ku pangeresana Bapak Sahibul Bait sareng Ibu Hajah Lilis, Ibu Hajah Lili, Ibu Hajah Lili gaya kajabi anjeunna teh nyepitan 2 murang kali anu parantos bret kaset kawuwuh ku kamari parantos kalangkung nyata mauludan Mieling dilahirkan anak jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawuwuh deui menak tahun ibu kepala desa ngaheuyeuk dayeuh ngolah negara di tingkat desa. Kawuwuh deui ku rupi-rupi pamaksadanana. Mudah-mudahan baik naon rupi hal anu dipimaksad teh disarengan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang oge sadayana cing jadi jalmi anu kasurupan dina wengi ieu. Sanes kasurupan ku dedemit, sanes kasurupan ku eyang-eyang, ku jurig-jariang. Tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Margi upami jalmi tos kasurupan ku rahmat pitulung Allah dina tekad, dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup. Ai hartosna surup teh teu pales, teu silung, teu sumbang, teu pikageuleuheun batur jeung teu pikangewaheun batur eta hartosna surup. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah. Angeun urang sadidinten saban detik, saban menit, saban kicep, saban angse, saban reret kakenca jeung kakatuhu ulah petot puji sinareng syukur ange. Sholawat
Wassalam anu parantos ditetapkan ngucur kajungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga netes dina wengi ieu ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal amin. Nanging paralun nalutus gunung palias narajang alas ingis nemrak pasir nulung kawing sim kuring ngecebrek di tempat sanes ahlina margi palawargi uninga sim kuring mah ahlina naon bu adalan sedengkeun diancam ku salah sawios katerangan lamun nitah lain ka lain ahli na tunggu karuksakanana sawios ruksak wong ieu ku sim kuring sawios bro halus kemari mata daru maos urang teh hirup teh parantos ruk tong boro urang nu di luhur ge awut-awutan raruksak ibu bangsa urang teh dikawit dijajah ku Belanda 350 tahun bangsa urang malah nu dicadak ku penjajah teh politik liberal politik adu domba bangsa urang diadu-adukeun pamadeganana seueur sanajan bari saagama pamadegan rupa-rupa malah aya nu ngaharamkeun kana marhabaan aya anu terus ngange marhabaan jelemana diaradu saling baeudan bari saagama tah teh akibat dina agama Islamna seueur doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris jadi dina agama teh agama tuturut muning teh apa dibawa ku garong ngeungi cilik we can puguh ka harti geus dijalankeun aya kene urang ge sok marhabaan naon maksudna tuh jodeku macu di sawah batur saha nu muruhanana aya oge di nu ngaharamkeun tasin kuring ieu tina ruksak teh urang omean raruksak urang teh bu sabab di alam anu pana alam anu ruksak Umawi di dieu kedah ngeureujeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan dina agama. Rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga cing apal dasar agama. Agama nu jadi agaman hirup keur manusia. Ari hartina agama anti riweuh cinta damai. Jadi setiap agama datang kakacauan dina diri kudu lolos. Setiap agama datang kejahatan dina awak kudu musnah. Setiap agama datang korupsi kudu dibasmi. Tapi ari agama datang tiba heula korupsi beuki meuweuh kejahatan beuki meuweuh salah saha salah jelema. Lir ibarat jukut dibikeun ka domba jalu, jukut dibikeun domba teu deuk nyatu dan dombana babadug hayang kabikang. Jadi eta teh bongan bangkong kacai teu dimanikeun, bongan bararohong pasini teu dijadikeun. Jadi bongan urang keneh Bu, nu mawi sok geura robah. Pamadegan-pamadegan anu teu ngahasilkeun teh. Ngahasilkeun salametna dunya akhirat. Ngan ukur wacana, ngan ukur teori. Tadi oge dakwah oge seperti simkuring ayeuna bohong kene sabab ayeuna leuwih alus di batang dakwah nyaeta amal. Cenah geuningan ke di alam kubur sungut mah dikaput anu bakal ngajawab teh leungeun. Lain di alam kubur itu ayeuna keneh ibu geura jawab ku leungeun. Sungut kaput ku lapat jalalah patkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya wates ruanganna. Ta ieu leungeun cenah ngocoblak aya eta gedong jalan-jalan hotel-hotel nah eta teh menang nu buntung ibu menang kokot teh
batur mah geus ngajar rawab tuh. Nah ibu lurah ayeuna ngawangun desa bari ngecebrak. Ieu we nu ngocobak mah tukang tembok leungeunna ngocobak. Numawi nuduh ulah kanu jauh nyawang ulah kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri mun manusia geus nyaho ka dirina pasti nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing pang benerna teu boga rasa ieu aing pang jagona gablek naon coba lamun dipikir mah usik nu saha ibu awas nu saha tanaga nu saha naon urang di aku dina surat Ar-Rahman tinggal nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararaneh teh. Tuh. Akueun sadayana ge Ibu. Nu awi cek simkuring tadi doktrinasi pragmatis ieu kudu berdasarkan pengalaman hirup teh. Dina agama teh ulah cenah wungkul akhirna jadi mitos. Mitos teh tulul amal Pak panjang lamunan ngalamune terus mode marhabaan lu tadi osoknya deh marhabaan osok kenaon maksudnya duka nanaon ai hartosna marhaban naon bu hartosna marhaban naon bu tuh jadi agama tuh turut muni ngabageakeun aing ngabageakeun orok nu bener kumaha paraban ku rezeki nu halal mandian ta eta marhaban teh Bu sakolakeun pasantrenkeun ta eta aya nu kupurilingan empek eta oge ngan saeusna nyaho maksud nu ieu jieun silaturahim supaya rezeki kadahar ku tetangga anu ulah sote ujak anyuk ka batur maksakeun maneh tuluy tapi teu kabayar jadi silih paudan jeung nu dianyukan leres tuh Numawi nu ngaharamkeun kana marhaban goblok berarti budak teh teu disakolahkeun teu dipasantrenkeun leres tuh mode ayeuna lalawor aya kene urang dieu nu sok nalkinan mayit aya mayit kitu di harewosan mayit teh engke 7 lengkah nu ngubur geus ararinit bakal datang 2 malaikat mungkar wa nakir bakal nakon ka anjeun man rebuka kumaha lamun mayit ngajawab bari ngulisik mayit teh ceuk mayit teh insyaallah moal teu raceng tadi mimiti lahir budak teh sok talkinan Ibu eta teh Quran. Oh, cenah mana hadis mana Quran kitu bake nyiptakeun. Lain nu maot itu, tanu maot kate. Bejaan, talkinan harewosan. Nepi ka aya sakola ayeuna, aya pasantren, eta teh nu nalkinan Ibu. Aya sakola malaikat aya. Aya ke jelema kabeh gini. Ibu gini budak keur karek bisa ngomong gini. Ceuk ibu teh, "Tuh ucing." Ka budak nalkinan teh. Kan Nabi Adam ge kitu baheula ku Allah. Adam tu gunung, tu laut, tu anu. Malaikat mah henteu. Jadi eta teh sistem Ibu nepi ka ayeuna kitu. Tuh, nu mawe cing waspada dina agama teh. Abe bener urang yakina kana Quran. Ulah cek beja wungkul bisi ngalamun ka ituna.
tungtungna dina doa we nurulung bari teh ka harti maksudna. Ari teh ka harti maksudna mah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Minum bu. Tak kieu rugi na jadi kiai teh mah. Ayeuna ngadalam mah hanapun gebog teh wah ranginang wajib. Kamu jadi keperangan dari jam mati. Amplop tipis mungkin apa? Balik ngadalang mau kanal amplop. Ayo teh ngahargakeun diancam ku katerangan. Saha-saha nu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang teu sapira, maka langgeng di neraka salila. Muawi upami aya kiai ngahargakeun dakor cebang irungna tuh mah. Nah teu sieun ku katerangan nu tadi, jadi saha-saha anu ngajuamulikeun ayat-ayat kami kana barang teu sapira, maka langgeng di neraka salila. Nu matak tong nyapirakeun ka aing atuh. Kayaknya itu Pak. Ya, hartos era mah agama teh kitu nya. Marhabat teh ngabagea. Tuh. Jadi ngebagiakeun orok teh kumaha? Paraban ku rezeki anu mandian sakolakeun pasantren. Tuh, eta asli na maraban. Cenah eta kukurilingan bari neuteuk budak empek. Eta oge da eta budaya lain agama eta kade. Ngan dina eta tempat caritakeun hukum-hukum agama. Mode tahlil, aya kene urang teh nahlilan maot aya. Tasim kuring mah engke di mana geus ngaji turun ti dieu terus maot. Pangruangkeun di dieu tong dicana ka Jilekong. Moal tahlil kuring mah kuas juri ke tahlil. Peknya mah aneh nu harirup tahlil mah. Mana yang modal. Ayeuna aja cengkat di kuburan milu la ilaha illallah. Wah, waktu pirat. Bapak Bupati, Wilujeng Sumping, Bapak Bupati, Bupati Bandung tuh, Bapak Dadang Nasir. Tak gitu, Ibu dina agama teh cing apa keaslina sedangkeun di urang teh ibu assalamualaikum jadi punten geura seueur nya nu kitu nya marukana assalamualaikum teh punten urang tok 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 assalamualaikum tok 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 assalamualaikum bukit tarik da eueuh nu buka imahna assalamualaikum da doa teh nanti bisa orang sunat tok 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 sampurasun jawabnya berai panto dibuka jonghok jeung jelema assalamualaikum tah jadi teh mubadir nu tadi mah mubadir assalamualaikum teh inna mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana tuh. Alhamdulillah jadi nuhun. Diberi duit ku batur nih. Jawabna teh alhamdulillah atuah. Make atuah nih. Padahal di Al-Qur'an teu aya alhamdulillah atuah. Laras?
kadewo innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh wungkul dua imah sisi jalan ayo ngagotong pasaran yo innalillahi wa rajiun teudeutkeun padahal pasaran mah ruksak teh diomean lain anu maot ibu innalillahi dan pigaweun sapopoe teh sabab innalillahi henteu innalillaha henteu innalillahu sabab alif lamna beda model alhamdulillah alif lam teh alif lam al istighroh jinsun kuliyun tahtahu afrodun kasirun jadi jenis siji ngurung ka sakabeh jadi sakabeh teh sadayana puji kagungan ngurus sadaya tuh dalai nuhun alhamdulillah teh numawi di nalesan dia ibu bapak sadayana sok ngeureuh nikreuh ngaos ibu unggal saminggu sakali mah ka masjid mana sok supaya naon supaya apa karena bagan agama teruskeun ka kiai ka ajengan da eta teh pewaris nabi ibu tanya ieu pewaris nabi kamu digembleng di Brunei Darussalam tanyakeun bagan agama naon ieu hartina naon maksudna ieu ulah samet aksara nae wungkul aksara Arab aya urang mana bu urang Sun bahasana Sun anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya deui nu bakal apal kana basana lintang ti bangsana teh budaya nu pangkolotna bahasa teh kali-kali ayeuna bahasa Arab teu ngarti maksudna atuh mubadir ibu sok ibu papatahan bahasa Irian teu moal ngarti moal lanu tak sapalanu tanupate luna pasepale tu bakatu kartos teh bu da aing teu ngarti teh mangarang teu bisa dibalikan deui teh taroskeun ka kiai ulah dijauhan kiai ajengan ustad-ustadah teh caketan ngaos ibu pimpin ku bapak-bapakna sabab bapak-bapakna teh pamimpin teh ta awewe ari jalu qawamuna ala nisa lalaki teh pamimpin ti eta awewe lamun subuh ye pamajikan keur kerek keneh mah bangun sayang ada kudu dielus awewe beri celengok tarangna cium bangun sayang sakedap deui bakal ka kuping soanteun adan ayo sayang ngaribak sayang bangun teu nyaring keneh gawat pieulaan mani ku salaki bari sholawatan dianuk teh sholatullah salamullah bari ngageuingkeun maksudna mah rengse mandi mah bangun sayang bapak imam mamah makmum ayo sayang teu nyaring keneh wae adan cing tarik abe kadengeun ieu mah kumaha ngageuingkeun pamajikan subuh-subuh nyaring sajeding ayo pamajikan teh bari ngoreja naon sia teh nyengoang lain salat eta mah euy lain rumah tangga sakinah sakieu teh mah bangun sayang ayo urang salat sasarengan sayang teu nyaring keneh wae adan cing tarik Allahu Akbar rengse salat teu nyaring keneh wae bawa sejadah gigireunana sok ngadoa innalillahi wa inna ilaihi berempangna hese digeuikeun oge mod gitu
geuleuh minum aduh bismillah elah basil ti korote ye gitu Bu bagja pisan ye si kasep terus disepitanya berat kasep eta teh riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam gitu dilereskeun ku Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Ibrahim mah Bu bapak 80 tahun langkung di sepitanana teh bayangkeun jeung rambut jeung liat ayeuna mah leuheung budak keneh di sunatan teh abe naon cing Pak Bu abe babari cager budak mah nah kolot pecakan kolot umur 40 tahun hese rek cagerna teh karek saminggu karek kumapur aya awewe ngeliwat katempong bitisna jauh pudeg-deg renyah deui teh karek saminggu manehna ngaliwat dina popoyan batur aya cangcut di poe dibayangkeun jeroan cangcut jauh pudeg-deg wah renyah deui wah ila dipakena tuh euy aya nu sadajar jeung nyepitan teh Ibu hiji nyunatan dua ngadangu kumis katilu ngurut bulu kelek kaopat ngeuretan kuku kalimana monokan baok nah keseuri dangarana nah ari aing panggil baok kudu nyebut bihun banyak yang ngaji di kotokan atuh geus biasa nu ngaji ge mah Bu urang sadayana palawargi kedah salat upami teu salat nya bakal dilepetkeun ka neraka jahanam mustamina kecil tapi di mana dibere seuri heula sabab nu seuri mah bersih hatena bersih nu seuri mah hatena sok da hate mah kumaha beungeut lamun beungeut teh pegek kumaha wae baut yo ya tina beungeut oge geus katempo jelema ngewa ka urang mah bararaud deh gitu nah jadinya Ibu nyepitan teh Kangjeng Nabi Ibrahim ada kesehatan ongko kabeh di mana abdas teu ngebersahkeun heula si taun jadi langsung bersih gitu Kangjeng Nabi Ibrahim telah lampahana teh wah syuur Ibu riwayatna tapi riwayat Nabi itu merupakan komitmen moral buat kita. Seperti ayat ini jeung zaman kiwari gini aya nu haram wayang teh sabab patung teh. Sabab di imah ulah ngukut patung. Sabab malaikat rahmat moal daekeun datang ka sieun ku patung. Gebrok wae malaikat kitu mah. Nah ya malaikat borangan. Sieun ku patung. Onyok wae itu mah. Malaikat hartos eta bieu. Nah, ini kalau gitu. Malaikat rahmat teh Ibu nu nurunkeun rezeki. Jadi lamun di imah ngukut patung eta malaikat rahmat moal datang patung nu mana? Ai patung teh ngajentul, hayangna dilus-lus. Jelema dahar beuki kersa
nginum beuki udur beuki tapi mung digawe patung teh kitu teh eueuh gadak tanu kitu mung diteprek teh ningali ieu bapak guru ieu nepi ka Brunei Darussalam ieu ninggalkeun lemah cai naon neangan pangalaman teu matung kitu we ngapro nu matak jarah kitu ke pamijahan murugana pamijahan Tasik meureun cimija awak sok macul mah marabandong mah ngarit mah lamun jelema daekan kitu datang rezeki mah oh kitu lain matung we ieu wayang diharamkeun we patung cenah teu bener wayang mah haram cobaan leg-leg teu melat berarti kodok bener lamun aya kiai ibu ngaharamkeun kana wayang tong dijawab halal pasea nya we kitu haram si wayang teh leres mama cobian leg-leg kumaha gitu jadi lamun batur nyaritakeun bab haram milu urang kana haram naon haramna sabab di dunia ieu mah teu lepas tina halal jeung tah ieu gelas haram ieu sok baledokeun antara batur nah kitu aya halalna naon nah kitu dimikir atuh jadi batur nyarita haram milu kana bab haram iya, seueur guru di dieu aya. Positif kali positif sama dengan positif, bagus. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Nah, cenah pasir maksudna kiai ngajak salat ka ajengan sama dengan bener. Bangsat ngajak maling ka kiai sama dengan bangsat ngajak maling ka garong sama dengan bener goblok teh. Jakarta wah pinter urang dieu. Gitu. Ya ibu memiliki data teras di agama tidak ada keterlambatan untuk belajar sepanjang hidup kita belajar long life education tidak ada keterlambatan better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali why not kenapa tidak belajar bebe pulem ibu tahlil tahmid takbirnya abeh naon teh pasep abeh tuman we heulaanan engke ieu lamai aya tos tuman mah seperti la ilaha illallah la ilaha illallah di mana ibu aya kareuwas Seseueurna ibu-ibu orang Sunda aya karuas dengan piring peupeus kana tembok gombrang ya kanyut aya kene nu kitu tuh banyak tukang ngaji kitu tah itu cuman dikir mah ibu di mana aya karuas teh aya guludu aya piring peupeus gombrang la ilaha illallah takir gitu jantung murah daruas kusak ke maut kieu geus ngucapkeun la ilaha illallah bari muka sapah dina la ilaha illallah nyawana ka mana molongpong jalan ka gedong blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang innalillahi wa inna ilaihi nah eta lamun
gomrang piring pupus sakajut lain kusak cepae silaka ibu nyawana ku bumi mau ditampi ku jagat mau diterima kamu lamun kudu kawasa bakal cicing dalam para kayangan milik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kulingnya cicing di mana kulanya nyayang tiris pikeun pisi muteunana karedang pikeun piki pasenana keung pi baturan dihirup ya Allah dibalikeun deui kadunya rek ketol ibadah no way iya lu saya kana kanyut minum udah mau dihakan atau saya sekarang ini pajak ya ungut di betelan cup punya pada yang mau ketau ngawas bu halus kalengkah ibu niat ibu teh para terus dicatat tangkekannya sing getol ulah dumeh biji nanti dalang jeung ulah nganggapkeun bener ka Pak Asep Pak Asep teh pasti kena amburadun naon sababna da jelema ai ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tanggah tempat kalelepatan semenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isu da jelema sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kaben ninggal kanu teu kuat gogoda mah kumaha lamun teu dijebur pas pote kita kana raka jahaho ai jahaho jahana minum ulah dina lagu wungkul dina agama teh cing dina amal buktikeun sapopoe ibu Salatullah salamullah tah eta nu nepi teh lain eta mah nyanyi atuh cenah lamun kitu mantong dinyanyikeun masih kudu ame menang amplop lain nyanyi nah ibu amalna kumaha salatullah salamullah teh di batur aya rasa di urang oge aya sok gedean rasanya ahan deudeuhan ulasan asihan tuh minum dewa ya baru karena beuteung sim kuring teh dreuk Minum, memang minum, tengok ngomong ngau, tengok ngomong lagi. Itu Pak, gurunya lain nyanyi mungkul. Salatullah salamullah, eta mah nyanyi. Lain eta, kudu eta oke senina dina kata teh. Ya ngomongkeun batur mending selawatan. Beres? Gitu. Kan eta mah nyanyi. Udah tukang nyanyi, tetap tadi tanya ranyi di band. Kata di nasional tukang cianjuran gini. Di onang sana nyanyi dah hajat. Dulu ya haluangan di panggung menang amplop. Gagak ngelak nasuhunan ngahiat ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana. Di panggung dari mana tara kitu teh. Sugan salaki datang di kantor ya ceuk pamajikanna teh
gening itu salakiku uring geus datang akaang palai ngaleut naon ceuk lalakina teh bari ngagegag buru-buru nyai atuh geurana heureun cai sabab akang hayang cai kopi. Nah, lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa. Garelok teh. Atau polisi di jalan geprit. Posisi di mana matara ka pamajikanana. Ka pamajikanana teh prit ngejo sia. Ngejo ditilang main. Banyak polisi teh gelong kasakan. Atau Pak Asep di mana matara ngadalang juga ka pamajikanana teh ai ngejo ya. Wah, Pak Asep gelong. Atau tukang ngaji di mana matara juga ka pamajikanana teh nyai eta canak hihid duh kolak itu anu mawi agama mah lain banyol ngadek satsekna nila saplasna teh agama banyak tombor ararajeun raya keutik Pak SBY salah mah anger diketeruskan neraka ngeras sabab rekep deng-deng papak sarua naon urip disombongkeun pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkak kapangkatan anu ditiwoga eta kabeh elas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu. Oh, Pak SBY jadi mana maut canak layona ka rumah pasar aya nu meuli hargaan mana jeung bangke teri lauk ku pangleutikna oh iya hargaan kene teri nya geus umur naon-naonana lintang ti amal perbuatan anu hade anu bakal nyeredkeun ka alam anu nikmat luar biasa anu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Umawi ibu syahadat teh ibu eta teh ngalahirkeun dina diri urang teh ngalahirkeun rasul dina hate sabab naon riwayatna Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samemeh dilahirkeun tina palawangan ibuna aya cahaya anu gebrai luar biasa kota eta kacaangan nepi ka lampu-lampu orang-orang majusi palem kabeh naon keur urangna di mana ibu geus ngucapkeun dua kalimat syahadat omat ibu obor kasombongan jeung lampu kaujugan kudu parem dina diri anjeun genti ku kasolehan nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek ngalang kanu susah ngajait kanu titileun ngahudangkeun kanu lampu mere kanu daek nyangan kanu poek jeung saperti ayeuna lurah ibu Hajah Lili naon aya keneh nu ngewa oge da di dunya ngan setiap kajelema aya nu kagewa teu angan ti nu mikaras setiap kajelema nu mikaras teu angan ti nu mikange ngan omat lamun anu mikangewa na ngaku agama Islam tong lila teuing cukup 3 poe ulah tahunan ngewa teh kade naon bisi karatan eta dina hate qad aflaha man tajakaha ha didinya domirna kana hate bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena heh sia ulah lalawora harta ibu jadi cing bersih ha sok urang doakeun ieu urang kali sepitan mudah-mudahan ieu urang kali teh jadi jalma anu sok cing jadi jalma anu sok cing di dieu kasaha cing jawab
mudah-mudahan murah kali teh cing jadi jalma anu sok cing di dieu ka saha liur yo lamun cing ka Allah cek Allah teh pan kuring geus nurunkeun Quran hayang soleh membaca Quran hadis beres lamun cing ka budak da budak mah soleh keneh sok kulo mauludin yuladu alabi yang sakabeh dilahirkeun ka alam dunia dengan keadaan bersih budak mah bersih keneh saha nu ngaluarkeun cing eta dina undangan saha Ibu Rahmah ka dieu cing teh balik deui ka bapana bongan bapana nu ngaluarkeun cing beres sarua jeung maledogkeun ba kana tembok duk dek sia kitu lamun hayang saleh mah bapana heula cing saleh beres ibuna heula cing saleh kade ibu diwaris serang 100 tumak tetangga dionang syukuran ieu kuring diwaris sawah 100 tumak nu dipelakeun ku sim kuring teh pare ibu bibit anu unggul leres tapi anu heula jadi mah jukut jeung bebelut leres kudu dikumaha teh jukut dirame upami teu sangem ibu ngarame muruhkeun ka batur leres ieu budak teh cing saleh cing bener cing bager lamun bapa indung bapana teu sanggup sakolahkeun pasantrenkeun kitu pasti jadi jelema anu sok tah da kurang-kurang aya turun dibarui dan ciri teh meureun sunatan bener dari sunatan mah karek ciri ibu sok pelakan ieu urang kali teh ku bibit-bibit anu unggul pasea ulah hareupeun anak jeung pamajikan teh pasea bari ngagoleng pasea teh abah itu sini gebuk jadi mudah-mudahan orang sadayana dina wong ieu tiasa kumpul deui engke di yang akhir di tempat anu nikmat amin ya Allah ya Rabbal alamin kitu ulah dume bijieuna ti Pak Asep dalang mundur mah kola wala tanggurman kok jadi dengekeun perkara nu dicaritakeun anak udah ditinggali jelema naon bisi kapiheulaan ku resep jeung ku ngewa lamun kapiheulaan ku resep sanajan sim kuring ngomong salah digugu we da resep ayeuna kapiheulaan ku ngewa sanajan sim kuring bener dina nyaritana da ngewa ka jelemana ah nu kudu itu berat eta akibatna mau isyak ayeuna niatan ibu abus Islam teh niatan sok si ibu-ibu ieu tahun sabaraha tanggal sabaraha jam sabaraha mimiti abus Islam dicatat teu tuh da paleunya jadi karek turut muning kumaha cekolot teh sok niatan teh ayeuna eueuh keterlambatan tobat ya ayeuna salat duha mah ulah kaliwat karena da Allah mah tinggali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia karena utakna ati kuningangun ibu Nawawi cola saur ulama mutanabi salatnya aya 3 huruf nyaeta short lam ta ai ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul
Sodna teh nyata sidqul qauli hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tarawani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani neuteuk, mun pondok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Pas tukang salat menyaritana. Sidqul qauli, bener ucapanana. Lamna teh layinul qalbi, hartina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP hanak asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapal haituna malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Aitana tarkul maasi hartina teh nyaeta geus ngajauhan kana rupa-rupa pimasieun. Pina dijauhan komo maksiatna. Ya Bu. Jadi ulah cenah agama teh leres pigawe ku sorangan da ibu teh datang kadunya teh sorangan balik sorangan. Lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teh keluarga teh mang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan oge kudu sok sorangan nyieun tetapakan sorangan nyieun parahu sorangan mun Nabi Nuh teh mah. Tumpakan mana sanajan anak teu milu teu nurut yakin bakat dikebus ka neraka. Asal ibu cing soleh jadi turutan. Kana Nabi ge Kanan budak teu milu kana parauna teh kerebek. Artina teu milu kana ajakan kolot. Lala ora ibu agama mah lain banyor ibu. Aya anu percaya unggul tanpa ilmu. Percaya ka Allah teh murah asih tapi teu make ilmu. Nu kumaha cenah teu make ilmu teh? Aya nu musyeuk ge sisi leuweung kieu we. Ti isuk jedur tapi ka sore jeger tan musyeuk teh teu ulun nyambut hiji acan. Kukurutus pada ka Allah. Nah ya Allah. Lauk mah tuh cing mau ka dieu. Teu nyaho aya mau ngurunjung dayang inung. Lagi lisir ka manehna pan ngadeg-deg manehna teh bari kukulutus. Ya Allah, abdi mah da banyol. Ya Allah, nyebut banyol. Atau lumpang teu cipeuneuy gitu. Are kasorean. Ngadoa di Cipeuneuy teh ya Allah, abdi ningal pi hujaneun geus menung gitu. Aduh. Abdi rek kasoreang ya Allah, ulah bakal diturunkeun ieu hujan. Saehingga abdi saged pi kasoreang. Doa Fatihah 7 balikan. Itu juga doa diri kita percaya teh kana doa. Ari pelbaci bodas gertek teh hujan gede. Manehna ngiuhan di pos hansip Cinutnut bari kukulutus ka Allah. Nah, eta Allah nepi ka teu apa soreang-soreang acan. Jadi ibadah tanpa ilmu teh kitu Ibu. Betak cing apa ilmuna? Cing apa sasaranana? Udah tadi di alam kubur ditakon teh ku bahasa naon Ibu? Ku bahasa Arab. Malaikat cenah bahasa Arab. Tingali dina Quran, papai dina Quran, timimiti nepi ka anggeus. Aya nu pihartieunana yen malaikat urang Arab. Nah, atuh. Atawa Allah, aya Allah urang Arab sana Ibu. Gitu. Malaikat urang alam malakut teh. Bahasa naon, bahasa Muhammad, bahasa naon. Muhammad itu mah nudi itu mah contoh gawe, contoh amal. Tah nurna aya kade. Nur Muhammad. Geus apus ngabaju miraga sukma ka diri anjeun sewang-sewang.
Tenggorokaan jeung manuk pihit maraban anakna kasaha guguruna. Dititah ku saha deui? Aya Rahman Rahim di satukangeunana. Rahman Rahim teh eta teh anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar nyaahan dedeuhan welasan asihan. Ngan tensi beda-beda. Tensi manuk mah sakitu nyaah ka anak, aya tensi urang mah sakieu. Jadi sing apal batas-batasna ibu bapak. Doakeun ku urangnya ieu bapak hajat moal bisa kumpul kieu urang ibu. Tanpa bapak hajat ibu hajat nyepitan putrana. Laras? Doakeun. Hiji panjang yuswana, seueur rezekina. Kedua panjang jabatanana. Amin ya Allah. Gitu. Yok doa. Ngan kade doaan yad'i yad'u ud'u. Jadi ud'u didinya ulah bi makna menta. Cuma aya ud'uni astajib. Parak ajin dina menta ke kami. Ulah di bi makna menta. Tapi di mana pengabdian dijawab ku Fatihah memeh waya kana stain naon heula iya kana bunuh pengabdian heula ieu mah ujung-ujung menta we kalau salat getara tiga belut kakek jawas jeung melicik kitu teh melicik teh apa man lacaka pahu walaciku watuplika duburuhu jadi man lacaka sing saurang jelema nu licik pahu walaciku maka kudu dilicikan deui. Waktu plika duburuhu jeung lamun teu beunang dilicikan tajong bokongna hirup-hirup. Eta teh hadis lain, Quran lain. Tapi riwayat Bahrawi jampe ngurak teh terbieu teh. Yalah. Ampun. Ya Bu. Gitu. Wangsul weh. Karena mukodimah tadi umat ay modal nasin kuring dek ilmu al imanu urianun waliba syuhud takwa ari iman teh buligir poloskeun ibu dek neangan ilmu urang barang bawa kosongkeun hate abeh ka ilmuan ulah heurin ieu merek ilmu heurin dina hate teh pinuh kosongkeun seperti urang teh kalacai mawa emer teh emer kosong emer eusi ibu abis diusi kosongkeun ari imanu urianun waliba syuhud takwa ari iman teh buligir naon bajuna takwa ai ngaran-ngaran takwa bisa milih mana hade mana go itu takwa teh dina takwa aya wau waroqi api dimimiti syariat urang pandek sholat oge apik abdas heula ngubah leungeun sasamut siku 3 kali nu katuhu ge meunang nu kencan teu naon sah asa nu kencan buntung samet kieu ngaharulang jelema kieu jadi abdas teh ngubah beungeut sagana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan jadi lamun anu tara abdas teh meureun atawa kana kulit gitu ulah ibu dina agama si kuring sok nyedak ke jero gitu model tadi alhamdulillahirabbil alamin sadayana pu kagungan sadayana pujieun ngungkul utak tongo walang taga roh peti gogodongan sadaya tunggal malukna lain hinaeun tapi pujieun wung kaurus ta alam teh masok karena pujieun teh saluhureun sasama sahanapun salaki tatangga kabeh pujieun wungkul sabab eta kagungan
Allah lain hina. Gila mau kodimah tadi sampai maca Quran teh pek salindungkeun heula diri anjeun tina pirang-pirang godaan setan anu dilaknat. Jadi weh doa nyaeta a'udzubillahi minasyaiton ari a'udzu teh asal tina kecap a wau da. Naon margina harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain pasaropa maka surup audu akdiru artina kedewasaan gitu mereka bihidir baheula budak keur ulin jekung ke di paehan aya-ayana kudu kitu kudu naon dina diri anjeun eta rasa bubudakeun kudu dipaehan genti ku kedewasaan jelas ulah budakeun wae menta unggul digawe mu leres cing kudu geus dewasa gimana tuh jelema geus dewasa mah bakal mikir ieu teh setan teh nya dilaknat gara sawo urang hartikeun abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat gitu bu eta geuning aing ngaliwat ka kampung simkuring na pangeras nu ngartikeun taun budak nih abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat budak teuing budak atawa rek salat subuh nih eling dulur muslimat oh itu make seni kumaha bade nu nyeri huntu kaneng goblok jeung nyeri huntu mun make seninya subuh geus bedena eling dulur muslimin muslimat ayo urang berjamaah dina salat subuh istu kewajiban urang keur di dunya jarak baik subuh begitu berawes minum segenya kagunturan madu kaurugan manyan putih dina wengi ieu kasumpingan Bapak Bupatinya leres saha cing Bupati Bandung teh Bapak Haji Dadang dia jalan ke dia sarain teh tacan bade cenah moal nya bedakeun ka Dadang mah pasti bakal dialusan gede ngalangkungan Ibu Kades Mugi Dadang Nasir doakeun ku urang panjang yuswana panjang jabatana nok BHP abah ya ka urang di lamun Dadang Nasir ke jadi di bupati ulah salah milih kajak deui nya bade cuk abe abah minang ka dieu ge pewayang nya aya nu ngaharamkeun urang ge kana wayang pami aya mari kita berdiskusi nah gitu jadi kedewasaan ibu tanggung so kurang sikikeun eta tahun nya jadi saha nu dilaknat teh Pak tadi teh setan kusaha dilaknatna iraha bahu hari ayeuna masih setan menang saha kenapa Allah begitu dari setan menang saha atur dilaknat terus Allah gitu masa Allah jadi liurnya nah cenah Pak Asep kalau tapi nyebut loh gitu dalam antara puluh beres daya mah keur nyebarkeun agama Islam
da Allah ge makhluk kene sebenarnya mah. Nah, sia liurnya. Liur Pak? Ari Allah naon? Tuh, Allah teh jenengan. Naon cenah? Jenengan mah ditulis jadi aksara, disebut jadi suara. Jadi makhluk kene eta mah jenengan. Anu di jenengan Allah saha? Laisa kamislihi syai'un. Teu bisa nyebut itu mah disebut Allah we alamat. Kartos sia. Atuh lamun kitu mah cenah dat laisa kamislihi syai'un teh eueuh bandinganna teh berarti Allah teh eueuh. Bener Allah mah eueuh. Sia. Atau lamun kitu mah tong diibadahan, ibadah mah kudu kanu eueuh. Da kanu aya mah ka makhlukna. Nah Allah teh eueuh naonana? Eueuh pabandinganana. Hartos. Ya. Pro karti urang. Pinter teh si ibu mikir. Asugan teh nurutan gitu teh. Sugan teh kupu pumuntir. Sing horeng lalai ka pipir. Sugan teh tungkul teh keur mikir, sing orang ngacai bari ngadahdir. Ya. Gitu kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim teh Allah. Mung Allah sanes Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dieu keneh teh Pak. Dieu. Ar-Rahman teh Allah, sok ngaji. Ar-Rahman teh Allah. Mung Allah sanes Ar-Rahman. Ari sifat tong disifatan deui. Annatu layukna tu. Ari sifat tong disifatan deui. Ar-Rahman manaras Allah. Mung Allah sanes Ar-Rahman. Palai ka hartos. Ai ceuli naon? Cepil malemesna. Berdiskusi urang Sunda, Pak dengan cepil Bapak ya laleur. Jadi dengan celi abdi mah eueuh, gitu. Jadi cepil mah keur kabatur. Bejaan ame karehnya. Ai celi teh ngaran. Naon cenah? Ngaran anu mana? Ngaran ieu nu rem. Tah ieu ngaranna naon? Jadi celi teh naon? Tah ieu celi saha? Bener celi mah celi Asep kan Asep lain celi. Kartos hebat. Sok lamun simpuri ke lempang anu nyalukan celi ka dieu. Berenyang ke celi nganyapurkeun. Kitu teu. Kumaha lamun Pak Asep ka dieu nyapurkeun jeung celina. Oh gitu. Namawi la ilaha illallah. Kacakup kabeh tah. Utak tongol walang taga roh pati gogodongan Rahman Rahim Jabar Kohar kacakup la ilaha illallah. Sia namawi la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid luar biasa. Kartos? Nah, itu ngaji mah pengen nyiki. Hebat, agama hebat. Ada ulah nyebut Asep Sunana hebat teh. Agama itu hebat. Maha benar Allah dengan segala. Jadi nu dilanggarkan santai kan? Pinter. Ewon meuli sakilo ka Udin eta bonteng. Sanu meuli? Sangeusna ewon meuli sakilo ti Udin bonteng ku ewon dirujak. Tuluy dihakan. Sangeusna ewon ngakan rujak, ewon jadi beuteung. Leres? Nyalakeun teh ka Udin. Teu da Udin mah dagang. Leres? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau pirang-pirang godaan setan nu di sanu dilana teh. Tuh agar kene dicontohan. Udin dagang bonteng, sanu dagang? Cek Udin teh bonteng. Ewon meuli.
cek setan teh sirik pidik jailkan aya pada diange moayeun sirik pidik jailkan aya pada diange moayeun ku ibu dicapluk si sirik pidik teh dipake ku ibu saha nu dilakna teh balikan deui sirik pidik teh hak setan nu didagangkeun ku iblis ku setan sirik pidik jaya kaniaya iren panateh nudupak umpat semua ujug ria takabur nyaci maki sik melik teu kaupan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese kedul muntangul disahatan ti setan diasongkeun ka ujang ku ujang dilegleg saha nu dilakna teh sia si ewon jadi buteng kenangakan bon dalam menurut setan memaneh teh moal normal moal syukurkeun ayana setan teh ngan ku ajeun pilih ieu panggodana rek dicapluk moal kartos ieu mah setan musuh Allah kita di mana pentingna da eta teh malaikat teh gara sok Nabi Adam keur ngajepepeng ya hei para malaikat pangandika Allah sujud tak Adam sadayana aya malaikat hiji teh sujud kulantaran teu sujud cek Allah teh ablasa bedeg oh tapi eta skenario anjeunna lamun eta milu sujud anjeun moal normal moal dewasa artos pinter urang dieu nya sia pikir sok tak PR gitu Bu jadi kalimah ta'un teh eta teh kedewasaan aya akbiru artina kedewasaan ayeuna aya jelema lolobana jelema seun seueur sakieu lobana aya nu kolot masih keneh bubudakeun aya seueur aya budak tapi geus dewasa anu geus kaluaran pasantren leres nu gaduh ilmu tapi ieu mah aya kolot tapi bubudakeun aya nya ai imah di Cipuneuy pangtongohna geus aki-aki nini pendudukna kalau boga imah aya ngadenge adan teh tahu cenah ngadu manuk si goblok eta teh aki-aki can dewasa teh bubudakeun ke sini nih nyepah bulai si aki ududung kawu tara ngabejaan ka sini nih ngajak sholat atau kumaha tawe pikirannya gitu kanu sholat kanu adan oge nepika disebut madu hujan dari rinci cara tadi imah misah gitu dina kau deket kawin di Cipuneuy gitu merong ka sini nih ai merongna kana susuna ka sini nih sangkilan geus siga bigiri big butut teh gini alah ai sini nih meureun era diperong ku salaki naon maneh teh Hasan tara-tara ti sasari merong teh meuni syakeut ih sebenarnya mah kieu esi aya esi di dieu si beunghar esi di dieu mah ieu mah esi dongeng
Sabenerna mah kieu esi aing teh geus 35 tahun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya kahayang kira-kirana sia daek esi. Mumpung hujan ngaririnci. Aduh, sia teh hasan aya kahayangnya. Sugan teh aing wae nu kitu teh. Sarwana. Hayu atuh ai kuat kene mah sia teh. Oh, atawa teh si Aki dikit-dikit teh dirigding sini nih dibawa ka jero kamar. Dar we caritana gatrik. Eta sini nih teu kana jerit atuh. Heeh. Alah, sia hasa. Naon sia teh kawas gadis sih bage ngajerit. Lain aing mah kaget. Kaget naon? Eta bobogahan sia berjeri gede gitu. Goblok lain gede, nilep geuning teh. Aing nilep jadi 3, atuh puguh ngebunuh. Alah, ampun. Nyaah meureun si Nini ka si Aki. Isuk-isuk ngeula akar euri, akar jabe digodog. Tah inuman ku sia ka nyari aya kene kahayang mah. Si Aki saminggu tang inuman eta dijabah. Manehna keur ngorek gitu. Meureun si Dorana teh ngageduk-geduk ka si eta. Asa kaguikeun jo pudeg-deg. Wah, pacul alungkeun lumpat ka sini nih. Jadi ayeuna mah sia esi. Wah, tantang para deuger we nu jadi. Ai basa eta mah sini nih nu ngajerit, ayeuna mah si Aki nu ngacea. Alah, esi. Sia teh make irek ieu teh. Hese dulu. Lain hese goblok. Jadi eta samping lu ka jero atuh sia. Minum. Alah. Udah deh, kalau warganya udah pakai dikain atau dari kecoran. Mudah-mudahan aja tidak kebanyakan ulah jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan. Demi ngawujudna keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Nah kitu urang sami-sami ngadoa ieu mah ngadoa. Mangga, jangan tanya. Mudah-mudahan bae atuh tikawit Bapak Hajat tilas karugelanana muga cingka gentos anu melipat ganda. Digentos ku rahmat pitulung Allah. Urang kali anu disepitan cing jadi jalmi anu soleh anu guna pikeun kapentingan negara jeung bangsa katut agama. Sinekna murmurang kali teh jadi jalmi anu sok. Atuh urang sadayana mudah-mudahan selaku umat Islam urang tiasa ngeriung puluh deui di yaumil akhir di tempat anu nikmat di alam barzah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta tutwa. Bismillahi ala adi hatta taqwa kasadi kapi wajadi kapi ya muafi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hayam beureum hayam kate dek dibawana ka pasar kuring dek eureun lantaran capek sabab kuring hayang dahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.